Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Beki ka dieu dikiaikeun lain beki warok, beki ingin mengetahui tentang kelazatan dunia, kemewahan dunia. Ulah diharapkeun agama kudu beres. Ulah diharapkeun lantaran boga maksud hayang ngeunaan menelusuri informasi bagaimana di Amerika, bagaimana di Inggris, bagaimana di Belanda. Lah maningan ge urang teh neangan informasi kumaha ieu hate supaya lulus, supaya hijabna sehingga mengetahui tentang keagungan Gusti Allah. Eta nu sakuduna mah. Ya lain ilmu dibere, kudu dibere ilmu pakai pamer. Urang can bisa khusyuk bae ge salat ieu henteu panasaran si kiai. Aya naon sih di diri aing kok teu daek khusyuk ieu salat? Aya naon sih hayangna riya bae? Aya naon sih ujub bae? Ta eta teh panyakit eta kunaon henteu diolah kunyana, dideteksi kunyana sehingga setik-setik deuk. Ieu mah panasaran mun can boga parabola. Kumaha sih ieu muka internet kumaha ieu di dieu coba kumaha blogna coba kumaha coba hayangnya. Hayang menelusuri dunia itu lah tuh lah sok kayaknya kos gitu nggak di jero narana kajin cuma gimana kula mah cenah geus imanan di bobo kayak nu mere guru dan tak kieu mukana tak coba ge bareng dibuka jauh hijab karena ieu geus dileungitkeun ku Allah hijab tolol jadi aya nu make kutang gede tolol teh coba eta nanaona. Masya Allah, dunia jadi kos lain dunia ada orang. Gak salah, okos maling, tidak juga itu haram, maling banyak anak korupsi baik. Itu aman bah. Pejabat korupsi miliaran, saya nggak tahu, kirain saya nggak haram. Ya udah, tenang aja, nggak apa-apa. Ntar di akhirat coba bagaimana lo. Sekarang lo ngumpet-ngumpetin lo. Gue juga tahu lo ngumpet-ngumpetin lo. Bilang nggak tahu lo. Biarin udah aman-aman saja. Ntar umur lo berapa lo? Berapa lagi? Ntar di akhirat lo di sidang nanti kamu tahu apa enggak? Rasain lo. Antep kan orang aman kan gue. Bebejannya lebihnya haram. Aman kan? Udah aman di dunia lo lolos dah. Ntar di akhirat lu lolos enggak neraka jahanam lu. Ayo guys, pokoknya mah geus digitukeun bae ku urang. Allah karim. Urang lamun nyaritakeun nurani kebalik, lamun make hukum demokrasi liberal. Ketika aya jelema muson, ranjang dianggap tidak punya nurani. Sebab dedeleuanana sakadar dedeleuan mata zahir. Tidak punya nurani manusia masa sih orang harus dibunuh. Tapi lamun neuleuna make hate, make kolbu, justru eta teh biang kerok. Eta teh nu kos kitu teh barang najis, kocomberan, diantep di negara urang berbagai kocomberan nu bau teh. Lain lalagan, bau SMA ku urang teh kudu disedotan. Bau kocomberan mah kurang diamankan berbagai babauan tapi babauan batin kurang diantepkeun. Mantak bahasana ge ya ulil albab, nu baroga hate nu sampurna mun ngalaksanakeun ulil albab, mun teu ngalaksanakeun teu boga nurani, teu boga hate, teu boga kolbu bagus sarua pada bok-brokna. Sanum kan wajib non gitu ngalaksanakeun anak pamarentah. Berarti pamarentah urang bok. Sia nu neruskeun tah. Aing mah toser doang. Bro. Bisi aya pamarentah siapa yang bok bro?
kami tidak senang dibukakan melalui kacamata Al-Quranul Karim. Lamun nuturkeun sungut aing mah sia nyalahkeun ka aing. Islam teh sia Islam tuturkeun Al-Quran. Ulah nuturkeun sungut aing mah sapira sungut aing. Al-Quran tuturkeun tah kos kitu. Ngaku siapa bro? Aing aku mah tuh daek sia di kanarakakeun. Siap di kanarakakeun. Entak pamarentah teh kuari siap ngagejebur ka neraka. Setiap nu jadi pemerintah berarti siap dipanggang sakitu bae geus mulai hese-hese jatuh daek ngalaksanakeun ieu. Nyana ti Allah diatur ku Allah. Praknyana keluar tina aturan Allah. Gara modar sia. Kuari sia wae. Engke ku aing dikeprokan sia. Hidup. Saya hidup. Hidup. Neraka jahanam. Ayo sia kuari. Nya da aya dihormat. Engke lawan tah malaikat seren habek. Gusti Allah ada ringgis. Sieun kuari wageuraheun ganti mobil. Lah cenah aing ngomong ngaji deui minggu hareup masa anu nita. Idet sia ka ditu ngaji di nu sejen. Sia anu ngameunangkeun zina. Anu kitu naon gara-garana nganginah di dunia. Oh, saditu. Di dunia teu pernah ngerenyed hate acan sia awas. Ini sia kuari keneh habeh ka nyawan ku batur. Aduh sia cak cawat aing gaduh ngaji. Atuh sia teh ya. Lain ka puncak ka ditu. Ngaji. Pajar nama heueuh henteu, maaf henteu. Tadina bupati ge ngaji, ngadenge kitu sieun ulah ngaji. Ulah. Rekrut ku sia ti Golkar itu ngaji. Kerenyed moal hate sia. Ieu mah kumaha gitu. Sabarukna ngaji teh kumaha. Ieu nu hese teh ngarenyed atuh hate. Kos urang bawa ka awe kenyed. Iki ka neraka kita supaya ngerenyet sieun. Kerenyet ieu mah aya ka KPK sieun aya ka neraka henteu goblok. Tolol bener ka KPK mah sapira KPK teh melah saukur kitu heureyan mah sieun. Aya ku Gusti Allah boga neraka teh sieun. Pejabat goblok meureun teh mah kos kitu. Ye ulah kitu cenah kitu bae ja. Mungan sia teu ngarenyed. Ye jangan henteu kula mah henteu kumaha. Ngarenyed biasa etik. Aya tanda deuk salamet. Endek doa. Encan endek. Masyaallah baharai sieun ieu pamarentah kudu daya. Walau goya bahasa patau. Sanajan seorang musana kafir dimi anu bayar upeti di negeri urang anu nyana nurunkeun kana hasapana tetap ranjam. Masya Allah kuari malah difasilitasi ku pemerintah teh untuk orang-orang non muslim. Mengapa pabrik minuman keras tidak ditutup? Cek pemerintah penyediaan orang-orang luar. Mengapa di hotel dibebaskan penyediaan untuk orang non-muslim? Mengapa penyediaan supaya jangan betah di negara orang dengan alasan seperti eta. Heg bae mangga bae buat kumaneh aturan-aturanana emang Allah teu nyahoeun sakedeung deui umur sia pencet sia ku malaikat Israel hulu sia gepeng sia hayu sia geura ngeunah kuari tuh deuk kumaha coba ieu urang ya Allah mantak waktu kula ditawar jadi presiden tuh hayang tuh
emang saha nu nawaran presiden ka Kiai jurig boro-boro jadi presiden aja ijazah SD ge kabuana meureun teu kuat teu puguh nyikut jelemana mukallaf merdeka pernah ngasupkeun hasapahna melalui palawangan harup jeung pernah nikah anu sahih eta adalah muhson ambalayah ku ari di Indonesia ambalayah ku ari di Indonesia nu pamajikanna laporan ka kula salaki kula zina jeung tatangga salaki kula zina jeung simba salaki kula mabeukeun jasa jajan di luar lain hiji Cikupa nu laporan loba jasa di Bojong nu laporan ka kula loba beneran kula lain lalagaan Jati terus Patanun teu teangan Sukamantri doang insyaallah eta ku hebat-hebat deui Sukamantri maksudna teu di dieu di luar mah terus Gusti deui kumaha coba ieu ieu nu geus keur boga keneh pamajikan keur boga keneh pamajikan masih pamajikanna nyahoun ulah kaget lamun aya nu bebeja kieu ka kaula mah ulah kaget ye aya seorang wanita boga salaki booking ku hiji lalaki ternyata si laki ge boga pamajikan terus ditaekeun ke tempat tidur pamajikanna neuleukeun di dieu kumaha coba eta kula ge muringkak bulu jeung bulu handap teh muringkak deui ieu naon pamajikanna di dinya neuleukeun masyaallah karim gimana geus biadab satu ieu mah masyaallah daripada zina kos kitu mending kawin jeung nu sejen nyandung kajeun marah tanaon pemajikan he nyaokeun marahna nunjal kenapa daripada kos kitu atuh mending kawin je cecekna doraka ka bakal ngabohong we lah dibandingkeun jeung zina mendingan kawin nyandung habek daripada zina kitu mah kudu mah masyaallah disaksian kudu kolot kudu pamajikanna eta pamajikanna teu naon dimake nu batur teh nu laporan ka kula ieu mah banyak heuh jeung wartawan jeung aing hebatan aing kumaha gitu masyaallah kusebab naon kan minta perlindungan pamajikan deka saha aing berlindung susuganan we meureun ku kiai didoakeun kan gitu susuganan nya lagi setengah hate ka aing sarua masyaallah karim ieu biadab lain lalagaan ieu aduh cikula suami ibu dah ka dieu kita ka dieu suami ibu kita ka dieu maksudnya nyandung pamajikanna tita ka dieu nu saurang tah mun pamajikanna kitu kunaon supaya ieu pamajikanna teh diajak ngaji ka mana bae nah saya teh pernah ngaji cekiana cek salakina nu laporan ka kula pamajikan kos kitu Juli dituna kos kitu laporan deh masyaallah kari biadab mah mending nyandung aman nyandung mah di dunia rariweuh ge di akhirat mah aman sia sareri ge kos nu becus nyandung kalau boga dongeng di akhirat jelema ngarumpul kabeh triliunan manusia tanya ku malaikat hei manusia hayang ka mana ieu karumpul di dieu surga cek malaikat lamun seperti kos kieu ye ka surga hese teknya antri hiji-hiji hese sakaligus ge hese maka ieu aya aturan ti Gusti Allah nu gagah waktu di duniana nu berani waktu di duniana misah belah katuhu anu teu gagah teu berani belah encak cak lalaki berani naon ya berani nyandung wah
awewe anu di dunia na dicandung salakina anu berani nyandung katuh anu di dunia na teh nyandung kenca insyaallah maksud lalaki ieu lamun dikakatuhkeun ka sorgana ti heula wah mantap oh nu nyandung angkat jempol 4 awewe nu dicandung kakatuh lalaki nu nyandung kakatuh suami istri hai siap aya jelema nyolonong kadinya set cek malaikat sih nyandung deh henteu ieu mah teu mana ieu mah nu ditiulakeun ka surga nu nyandung kula titah ka dieu bae ku pamajikan sakena ieu tuh di ditu teu bisa cek malaikat teu bisa kula dipaksa keur ka dieu bae cek yang mana pamajikan tuh gerokeun mere ku malaikat gerokeun hei kunaon salaki titah ka dieu bae aya beti heula cek cenah teh bantu nyandung ku kula di dunia waktu di dunia nyana tidak nyandung teu daekeun cek nya geus ngisi titah ieu mah ngisi titah teu daekeun bae bener sia waktu di dunia titah nyandung pemundeg ge kakarak indeg doang nyana geus mah nyen kokoprak cek nya teh hati sih kunaon dititahan ka dieu bae cek eta awewe bongan teu boga keberanian cek nya padahal malah tuh kula marah bae sabira awewe jabuktina batur ge nyararan dong marah henteu naon tan mata ku kula titah kali itu bongan teu berani waktu di dunia na ya malaikat ku sebab teu berani jadi kula ieu paderi ka sorgana berarti itu ribut wah ribut tuh belah kenca malaikat ke tenang ieu kunaon ribut nyalahkeun ka salakina pamajikan ribut di dinya masa diteruskan dongeng nyeradung kabeh ya. Malaikat nenangkeun jelema oh ribut naon ini pake karibut bongana salaki teu boga keberanian cenah teh tungtungna mah kami panderi ka sorgana oh didegung-degung ku pamajikan sia-sia candung aing keur ieu atuh sia marah bae teu marah ge moal kebal aing jangan nggak sih marah jangan mau naon nah udah nyandung tunggu mah pandori ya ka surga cek awe minggu hari paling mau ngaji Allah ribu pas belah kanan segera surga sedih kan kiri nu kiri sedih tuh geus kieu geus nasib cek salaki atuh kalau bawa ngomong lah tuh geus mantep ke pas pintu pertama anu nyandung adil masuk yang tidak adil segera ke jahanam wah sia tadi aja pendek nyandung terjadi bohong aing jagana maksudnya aja duduk kencak itu ketejaradi kunaon itu tejaradi tengah romongnya nah tengah romong cari cing hei pancena ka sorga itu makan ka terus tuh itu mah terus ieu kok ente itu mah nu terus nu jujur jeung adil nyandungna sia lah ngomong tungtung nama aing teh heula ka neraka tah kakara dirinya lalaki nu ieu teh itu kaden aing teh nu mantak teu nyandung geus teh adil ieu tuh kakak usahakeun bae ceknya tuh itu bagus kunaon untuk ka surga boro-boro di akhirat urang di lapangan terbang itu jidah bae King Abdul Aziz neuleuh jelema berangkat urang si berangkat tamual batur berangkat urang berangkat tamual eta sakitu ge endeu ka Mekah kumu imah surga nu nyandung bisa adil dadah ka urang ngadadahan sial cik urang bohongana sia keur ieu teh nyandung mantep jasa tuh cak nu di kiri tah rasakeun kana teu adil jahanam legeg ku sia heula jadi nu nyandung diheulakeun nu adil ka sorgana ti heula anu teu adil ka nerakana ti heula alhamdulillah ya rabbil
Ada tungtungan lu di kencat teh darah riuk bedame nya kalah orang salah kabar bae tuh jadi lu jelema maka darah raka kitu ngan itu nu ti heula mah kabita ceuk nya geus nikmat jasa tah jang pertimbangan urang kuari kira-kira geus meujeunna mah usaha aing keur rada maju awak sehat haju awewe na aya nu daek dicandung deh atuh nyandung masalah eta sorga Masya Allah asana hiji bae mah aya nu balik ngaji ke nawaran ka salakina hiji bae mah meureun aya lah kayak ditunggu laporannya aduh ingat kuatnya laporannya rariweuh bae nu nyandung teh nu ngeunah nu laporan ngeunah ribut bae nafsu padahal hirup di dunia yang moal kebal sanajan harta babagi geja atuh dahar-dahar keneh cenah beusi kacokot ku nu ngora deuk lila emang deuk lila hirup di dunia teh moal atuh ceuk urang mah balalager bae sih itu tah aduh tah malaikat tenang guys cek malaikat tugas saya telah selesai soal pernyandungan coba ganti deui malaikat mulai Masya Allah aduh lah cenah ki uji cek kalau kos gitu nya mah asal begitu kos gitu bae julah bae la fasidin tekudu dihad jelema anu musod melalui pertikahan anu pasid nurutkeun ceuk kaul Allah zain nikah kanyindun kebenaran waktu pertikahan teh lain make wali nu bener nu kuduna bapana ai prak nu ngawalian tatanggana bapana aya tah ieu pertikahan teh pasid atawa eueuh make saksi pasid teh pertikahan teh atawa saksina teu adil pasid neizah teruskan ngalaksanakan rumah tangga tidur bersama mus ngan barang ditaliti horenganan hajunya zinah jeung nu sejen buan muson tah barang ditaliti horenganan pertikahan zauj jeung hindun ieu nikahna pasid ketika Zaid zinah jeung Sarwiti ieu teu kudu dihad sebab teu kudu diranjang sebabnya nak statusna bener mukalaf merdeka tur pernah nikah dan pertikahanana pasid akadna sebab teu aya saksi atawa teu aya wali Masya Allah wal asahhu wallahu a'lam bissawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. Allah alam bimurad sa'usid dasar bakal nagaskan sunan ayat saking ayat insu dalail kudrati tegese pirang-pirang dalil kekawasan insun anil masnu'ati wa gaya saking sakehekan denda melan liane masnu'at alladzina yatakabbaruna ingwong ake kang pada sarombong ya ladzina kabeh garum bede ya ladzina kabeh fil ardi ing dalam bumi bi ghairil haqqi kalawan orana haqqa bi an akhdhalahum kalawan yang tanainakeun ya Allahum ing alladzina fala yatafakkaruna maka orana talafakur berpikir ya alladzina ya ing dalam arti biha ing dalam ayati biha ing dalam ayat wa yarawna lamunai ya alladzina kullayatin saban-saban ayat lain biha maka orang iman ya alladzina biha kalawan kulay wa yarawna lamunai ya alladzina sabil ar-rusdi tariq ar-rusdi in dalam dalam benar pituduh al-huda tegese pituduh alladzi ja'akan takayalati min 'indillah saking sanding Allah la yatakhiduhu maka orang alap ya alladzina hu ing sabila rusy sabilan ing dadalan yaslukuna kang ngambah ya ladzina kabehu ing sabil wa iwauna nabiyya alladzina sabila ghayr ing dadalan lacut dalal sasar yatakhiduhu sabila maka nalap atau ngambah ya alladzina hu ing sabilal ghayy sabilan ing dadalan zalika utai mangkona sorb megaskeun bi annahu iku tetep kalawan satuhune alladzina kadzabu iku ngagorohkeun ya alladzina kabe bi ayatina kalawan sakayat ingsun agungakan wa anha ghafilin lan ana ya alladzina anha saking ayatina iku kang lali kabeh taqaddama mitlu terus dari madingin apa umpamane kanu anha ghafilin والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة هبطت أعمالهم هل تجزون إلا ما كانوا يعملون يعلم بالمرض والذين كذبوا لم يتوكلوا pada ngagorok والذين كذبوا بآياتنا kalawan zakawat sunan walqaul akhirah yang mu'min akhirat allati zikta bahasa gurilan yang bahasa butot atau batalat ikul lebur batalat tegese batal sia-sia apa amalum pirang-pirang pagaweane alladzina ma'amiluhu fid dunya tegese barang kang ngamal ya alladzina hu ing maing dalam dunia min khairin saking kebajikan ka salat rahim kaya salat rahim sadaqatin dan sadaqah fala thawaba lahum maka orang ganjaran iku mawjud lahum kada alladzina li adam syartihi inna ar syarat ya ma'amil hal orana ma tujzauna dan yujzauna dan balas ya alladzina kabe illa angin jazaan babales makan ya'malu cara barang kang ana ya alladzina iku ngamal ya alladzina kabe bila takdzib wal ma'asi saking agorohkeun dan pirang-pirang maksiat Kanjeng Nabi Musa alaihi salam dakwah ka para umatna ka para kaum
tetapi Kangjeng Nabi Musa nu sakitu dahsyat. Ketika Kangjeng Nabi Musa berlawanan jeung Firaun, umat nanyaho dongeng-dongeng Kangjeng Nabi Musa ngadongengkeun kaum Kangjeng Nabi Lut, umatna ngadengekeun. Ketika Kangjeng Nabi Musa ngadongengkeun kaum Ad, umat ngadengekeun. Geus lah pokona mah nu baheula onam ieu Kangjeng Nabi Musa pesetruan jeung Firaun. Bahkan Firaun digejebul di laut. Kasaksian ku kaum. Tapi tetep bae kaum buang kawarah mah masih keneh loba nu teu iman ka Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Aneh kumaha ayeuna tuh urang mah kamujizat ningali urang mah teu amprok jeung Kangjeng sakigeus luar biasa. Alhamdulillah ya rabbil masih kade aya ulama nu ngadongeng-dongeng Kangjeng, ngadongeng-dongeng mukjizat. Sanajan bari jeung dihalang-halang ku Muhammadiyah, ku Persib, dihalang-halang ulah ngayakeun maulidan, tetep maulidan hayang nyahos pak terjang Kangjeng Nabi nu mondok onam ustad kiai santri nyaraho di lembur mondok henteu panjana ngaji henteu deres wae ku muludan mah aju kiaina teu nyaritakeun Kangjeng Nabi, nyaritakeun teh tahun baru, nyaritakeun teh nu kararitu bae kiaina opo kabehan. Ih caritakeun Kangjeng Nabi cenah geus biasa ayu bae caritakeun Kangjeng Nabi beuk ucapanana tah deuk kelahiranana tah deuk perjuanganana ayu. Yang ke Allah anu mere hidayah nama. Ieu ubat Kangjeng Nabi Musa pohara luar biasa. Tak cek Gusti Allah. Saurikum daran fasikin. Musa kaula bakal nembongkeun ka ranjeun kabeh kaum taranjeun kabeh darul fasikin, daerah-daerah negara-negara nu dihuni ku jelema nu pararase ieu anu disiksa ku Gusti Allah. Firaun berikut penganut oge jeung kaum Nabi mulai lita'tabiru bihim supaya dipake kacamata itibar. Kanjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah kalamah dina poe Arpahan Agung tanggal 10 Kanjeng Nabi Musa diberi oleh ku Gusti Allah mukjizat yane kitab Taurat. Setelah kamari geus dijelaskeun dibawa ku Kanjeng Nabi Musa disampaikan ka umatna. Cek Kanjeng Nabi Musa maju mundurna urang hirup di dunia untuk menempuh akhirat. Ieu tergantung kumaha nurut jeung teu nurutna kana ieu kitab Taurat. Di dieu teh aya mauizah, di dieu teh aya perintah, di dieu teh aya larangan. Hati-hati. Salila urang hirup Kanjeng Nabi Musa kudu make aturan bodoh melalui kitab Taurat. Masya Allah hanut keneh Kanjeng Nabi Musa beserta jeung Firaun tetep umatna aya bae nu mahjual bakal lobak nu teu iman ka Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Ya Allah ya Rabb. Eta Taurat dibacakeun ku Kanjeng Nabi Musa, didakwakeun ku Kanjeng Nabi Musa, tapi tetep bae umat teh aya nu ngabayeur tina kitab Taurat teh hayang ngadengekeun saya tikeun Aceh. Masya Allah. Aya anu malu-malu kucing ngadengekeun teu make, didengekeun teu make. Aya anu bener-bener ngadengekeun bari make. Jadi kos kitu bae situasi kaum. Masya Allah tiba heula
ulah kaget lamun kuari kos gitu terhadap kitab suci Al-Quranul Karim aya nu anti jasa kafir aya anu henteu aya anti mangan boga ge henteu tak ka Quran boga ge henteu di imah teh kitab padahal Islam tapi mun ditanyakeun aya Quran tahu berarti kan boro-boro maca aya ge eueuh tak Quran ya Allah ya Rabbi aya nu boga kitab Al-Quran diteuneuh di luhuran lamari datang kabulukan teu dibuka-buka aya Quran dah aya anu dibaca tapi pangaruhan diri bahkan di musabakoh bahkan lamun murudan manyana geus ngajengik-jengik rajamannya kitu kene tapi Al-Quran nu kunyana dibaca teu mangaruhan ka jiwana teu mangaruhan sama sekali di Istiqlal dibacakeun Al-Quranul Karim di Al-Azhar dibacakeun di kantor dibacakeun tapi sugan aya pangaruh mun cara pel mah teu sama sekali bae pangaruh aya nu pasti aya anu biasa-biasa di kampung dibaca Al-Quran perubahan setik dibaca Al-Quran berubah setik dibaca Al-Quran berubah terus geus puguh aduh langsung maca langsung berubah langsung maca langsung berubah itu gitulah tiba lagi ulah kaget mentek ieu urusanna kitab Taurat cek Gusti Allah sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighayri haqq Allah lam marabi kaulan agung cek Gusti Allah bakal mengkolkeun ka jelema-jelema nu sararombong adigung-adiguna di muka bumi mengkolkeun tina ayat-ayat kaula bighairil haqqi tanpa alasan bian akhzalahu secara dihinakeun ku Gusti Allah Masya Allah dipengkolkeun tidak ayat didengungkeun kitab Taurat teu gadengekeun setik-etik acan bahkan anti kana kitab Taurat kafir berarti aya anu dibacakeun kitab Taurat teu daekeun milu teu daekeun memahami sanajan iman sa'asrifu an ayati alladzina takabbaru kunaon ieu mantak dana dipengkolkeun ku Gusti Allah cek manehanana kaya aya di aing jabatan aya di aing jabatan jeung wilayah aya di aing kakayaan aya di aing kagagahan aya di aing tata kerajaan aya di aing aing kudu nurut ka Musa nu mawa kitab Taurat teu hayang aing teu iman takabur kuari emang eta henteu talala kabur kitu bangsa jelema-jelema anu kafir Yahudi Nasrani kuari ka Al-Quran takabur teu hayang teu iman nya sama sekali sebab naon gengsi nu kuari sarua bae pejabat gengsi nya maca Al-Quran teu hayang isuk-isuk teh kapan hari santri mau usar kiai maca Quran bagus jasa manta subuh teh ya Allah tarariis nagara lamun geus kararitu pada subuh teh langsung maca Quran bismillahirrahmanirrahim yasin sadaqallahul azim saayat ge geus lumayan keisukan teh auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim toha sadaqallahul azim biasa pamajikanna ge nya senyum bae tereh ka kamu maca Quran deres ieu mah lain suk-isuk olahraga mandi ngopi garokok koran geus koran atau HP kotrek gitu kene hook amat tawaktu Masya Allah ya Allah ya Rabbi ih gengsi tidak maca Quran Allah takabur pokoknya mah lamun geus takabur geus anggis-anggisan naon ieu nu mantak embung ngaji ge jeung urang embung nyana memisahkan deui takabur ieu nu daek ngaraji ka dieu mah jelema-jelema anu emang sabenerna teu boga duit lamun
mun ditajak ku urang sia duit teu boga sia jabatan sia naon aing mah RT acan kabeh gara itu lah hiji dua nu lurah nu PNS hiji dua bahkan camat hiji dua ge aju kalalabur deui bangsa sekda za bupati mah teu hayang ngaji enggak saya mah teu hayang cenah ngaji teu kudu ka Cilongok aja sia di ditu ngaji roban teu ya cenah ka Cilongok kitu roba cacak-cacak ka dieu teu roba kumaha sia ya tuh cenah teu kudu ka Cilongok teu roba atuh aing mah hayang deulekeun roba kitu sih sia ayo tidak sakit doang sakedeng rupaes ya sarua jeung aing sarua orang bakal parah ieu urang mantap kumpul di dieu ge ieu teh urang teh ngaji henteu kumaanan ngatu baca teu bisa diuk-diuk atuh aing menyangan ganjaran engko kuari da peureum ye ngaji peureum sugan bae di akhirat ge ka sorga di jembatan Siratal Mustaqim peureum datang-datang di sorga batuh gara-gara aing ngaji peureum mantep ya cekna tidak ada masalah aing aja asal paminggu hareup papareureum kabeh aduh Gusti Allah dumatak dipengkolkeun ku Gusti Allah lantaran boga panyakit sombong adiguna nilai kiai teh hina nilai Quran teh hina buleun baca Al-Quran buleun memahami Al-Quran kafir secara mutlak Yahudi Nasrani Kristen Protestan Katolik Buddha Hindu dan lain-lain sebagainya takabur padahal manyana nyahoan karena keaslian Al-Quran karena mujizat Al-Quran jero hatena emang nyana teu henteu percaya kitu kana Al-Quran percaya Masya Allah Karim percaya jasa geus dijelaskeun ku para ulama salafus sholihin teu imanna Yahudi teu imanna Nasrani kajahulan api-api bodoh padahal nyahoan nyana ketika nyana takaburna Paulus asup Islam ketika nyana takabur setelah Paus si Medevitus bener tante sih ngomong eta pokoknya gitu baik Islam aing inget ka Mede jadi Medenitus kadengeun kurang itu hoi lain sabodoh aing sia kuari hampir dekat Islam ni bae. Bingungan kuari Amerika. No ayeuna ge geus aya kan rencana asup Islam. Di kuat ketika nyana baca aslina Taurat. Jageningan teu aya berbeda jeung Al-Qur'anul Karim. Masya Allah. Kardinal lu diutus di Amerika ti Roma ka dieu kemudian masuk Indonesia, masuk Bogor, masuk Sukabumi debatlah jeung almarhum Kiai Haji Sadili. Ang Sadili Ciberem debat seminggu 2 minggu sampai sababaraha minggu ternyata hidayah masuk Islam. Setelah masuk Islam nyana mengembalikan uang di Roma sebab nyana utusan kemudian nyana menta jadi warga negara Indonesia sebab kad itu teu aman ya di Sukabumi diberi hidayah ku Gusti Allah Masya Allah kan anu orang Belanda teh pemain bola Belanda sini kiai eta penyahuan gitu nah sulah ngomong sia sulah masuk Indonesia di Indonesia kaget jara begitu datang ke Indonesia loba nu make samping loba nu make baju kos gitu make itu siapa cek jangan nguncak bahasa urang mah kayak potongan begitu banyak amat di Indonesia. Akhirnya dibejaan bahwa itu adalah santri-santri ustaz-ustaz kiai-kiai. Di mana rumahnya? Nyana diajak ke salah si kiai di Kitu Bandung. Ngobrol, debat ngelain debat ngobrol. Asup Islam. Eta nu kula keur hajat aya orang bule, orang Amerika tama penyanyi. Eta kan asup Islam taruh bae. Kira hajat pertama tak penyanyi, wah itu luar biasa pan, wah hebat, itu asup Islam, debat, aja kawin nih orang masalah, tuh loba jasa di orang, orang Amerika dulu di Indonesia asup Islam teh loba jasa, orang Belanda di Bandung asup Islam loba jasa, kula ngomongnya bahasa Inggris, sebenarnya bahasa Sunda, gua isin tungtung nama. Ayo bener eta.
Keur paganten di ditu di Yogyakarta. Tanya ku kula. Ditanya ku kula, "Where do you come from?" Di Bandung katanya. Hoi. Ayo nanya Inggris. Masya Allah. What is your name? Ha, cekna Abi Asep. Wow. Atuh urang isin. Cek urang emang di mana ya? Abdi di Bandung cekna. Ai banget Belanda, ngomong Sunda. Abdi mah cenah raos cenah lamun tuan sareng sambel sareng kurupuk. Ya ieu mah atuh paseh amat Sundana. Jauh ka sambal segala kerupuk. Waduh, eta asup Islam orang Belanda, masya Allah karim. Loba jasa hidayah araras. Ya Allah ya Rabbi. Kunaon tak dileungitkeun takaburna. Ketika leungit takaburna memahami Al-Qur'an indah luar biasa. Nu mantak lamun aya kiai geus paham kana Al-Qur'an, udang ti peuting ajunyana maca Al-Qur'an ngalengis ulah kaget. Isuk peutingna ngalengis ulah kaget. Ulah kaget. Terus ngalengis. Pak majikana ge ka 3 peuting nanya, "Kakak maca Quran hajud cari kuna?" Bohongan teh diizinan. Cak pamajikana tukang teh kapaham. Orang tadi izinan ceriknya kan. Wah, urusan bos itu naonan. Teu iman ka Kangjeng Nabi Musa, teu iman kana kitab Taurat, takabur. Sa'asrifu an ayati. Tidak memahami kitab Taurat lantaran sombong adigung-adiguna sa'asrifu an ayati. Bari manehananya sombong nabi ghairil haq. Emang aya nu sombong hak atuh aya. Cah Gusti Allah. Gusti Allah mah sombong teh hak. Cek Gusti Allah. Al-kibriya'u ridai wal usmatu izari. Sombong solendang kaula. Agung pakaian kaula. Awas cek Gusti Allah. Awas cek Gusti Allah. Wa man adani wahidin minhuma fi wahidin minhuma. Saha jelema anu ngarusak hiji bae di antara dua yakni nyaruaan ka aing. Puguh sombong aing dipake ku sia. Takabur teh nu aing dipake ku sia. Awas sia ku aing. Balangkeun sia ku aing ka neraka aing. Teu beunang sombong. Qadartuka finnar. Qadartuhu finnar. Sombongnya mejeuna cek Gusti Allah aing mah aing mah langit bumi nang termasuk sia atau sombong teh bejeuna pakaian aing tah mah al-kibriya'u ridai hak sombongna atawa takaburna kaburan batur at-takaburu lil mutakabbir shadaqatun. Aya jelema di hareupeun urang ngomong sadaek-daek bae bohong bodoh jasa ngomong. Ya aing ngajak jenderal teh Masya Allah ika kota itu mau duit 10 juta 20 juta mah teu betah. Terus aing mah teu betah aja hirup teh. Aju aing mah jasana lamun teu dahar di restoran numpang mahal-mahal aing mah hirup teu betah jasa. Geus kieu meureun hirup aing ku Gusti Allah dibere kakayaan nu pohara. Budak. Pohara jasa. Jika aing mah lamun teu kawin deui aing mah teu betah aja hirup. Lantaran jang naon tuh gagah aya di aing, dunia aya di aing, atau matak naon sih sesenangan di alam dunia, buhara. Orang ngadengikeun hareudang. Jadi orang ngomong, siapa mah kakarak sakitu, lah ulah sok dia omong-omong. Tuh, sawah ti dia ka ditu sabaraha hektar. Hitung ku sia. Emang usaha atuh sameureun. Kan pangitungkeun we ku sia. Nu ti dia ka ditu tuh coba pangnawarkeun ka jelema-jelemana sabaraha duit. Bejakeun, ayo. Sabaraha duit sa meterna, ayo. Tanyakeun sia. Lamun ditanyakeun, atuh geus geus tanyakeun sa bodoh sia. Lain dibeli atuh henteu. Oh gawe. Nanya tanyakeun dibeli henteu. Taya takabur lil mutakabir sedekah. Nyadang lamun nyana takaburan deui. Ti aing mah masyaallah ieu barang boga silat, barang boga penca alhamdulillah. Jelema asal ngadu jeung set. Aing sabaraha kali gelut menang bae. Gelut siapa? Wah aing mah nyana datangnya ditiupna. Ajur jelema. Oh, budak.
Bukan saya takabur beres baik. Kakak gede datang doang can kungsi aing mah can kungsi ngajotos can kungsi nangkis doang. Ditiup doang bae. Tuh, masyaallah lenyap hilang tanpa karana. Nya nage geus ngomong aing teh ngomong jeung sia teh. Sia teh takabur hareupeun aing. Sodako eta kos pagede-gede omong. Tapi coba-coba takabur karena kitab Taurat, coba-coba takabur ke Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairi haqq. Kumaha si bentuk takaburna? Wa yarau kulla ayatin la yu'minu biha. Lamun maranehanana ningali kana sakabeh ayat kana saban-saban ayat la yu'minu biha maka sama sekali teu percaya. Padahal Kanjeng Nabi Musa teh memehna luar biasa ngabejakeun kaula teh nabi kaula teh rasul. Kemudian manehanana dipanggil ku Gusti Allah nyahoeun dibere kitab Taurat nyahoeun tapi ketika dibacakeun saban-saban ayat wa yarau kullayatin lamun manehana ningali kana saban-saban ayat la yu'minu biha setiap ayat iman sama sekali takabur kafir teu iman masya Allah aya kula jeung la lamun cek tukang ali mantek mata bila gages kanyahoan di dia teh aya lapad umum kula aya nafila. Jadi berarti di dia teh ada umum heula nafi berarti umum musalab ngaranna aya salabul umum aya umum musalab aya umum nafi aya nafil umum ieu mah ngaranna umum musalab umumun nafi. Geus kajawan jadi ieu mah maknana aya kula fardin fardin min afradil ayat. Teu sama sekali teu aya nu diimankeun bae. Mun manehanana ningali kitab Taurat, saban-saban ayat setiap ayat sama sekali la yu'minu biha kafir secara mutlak. Tiba heula geus sekarang itu. Masyaallah. Geus kafir tama isa asrifu an ayati ku Gusti Allah. Takabur teh yang keladi takabur. Penggolkeun teu hayangeun sama sekali. Kos kuari Yahudi Kristen teu hayangeun kana Al-Qur'anul Karim. Bahkan aya nu abangan di urang disebut Islam lain, disebut lain Islam, janyana teh campur baur jeung Islam. Boro-boro sekelas urang dihandap di luhur. Wallahu alam Islam wallahu alam lain. Nu dilaluhur. Lantaran kumaha atuh? Atuh kos karari itu. Teu kadelu salatna, kadang-kadang ka masjid mah ka masjid. Tapi teu kadelu salat, milu jeung manehana jeung Kristen. Milu harus ke sekarang itu bang saha wallahu alam jalo bajasa urang sebagai rakyat nontonnya anak geus kos sekarang itu bae kajian antepkeun bae senang-senang manyana kos kitu jeung kege bakal paeh kapanggih jeung Allah samarukanana manehanana teh moal kapanggih kitu jeung Allah kapanggih keun bae manehanana urang si hade bakal kapanggih jeung Allah tuh nomor kahiji nyana iman sama sekali kana kitab Taurat. Wa sabilar rusdi la yattaqu sabila. Nomor kedua lamun maranehanana ningali kana jalan-jalan pituduh kana jalan-jalan pibenereun anu datang ti Gusti Allah. Ye mabok teh haram, ye zina teh haram, ye korupsi teh haram. La yattakhidhu sabila manehanana teh daek ngambah kana jalan pituduh sia-sia aing bae termasuk jelema nu iman kana kitab Taurat ketika ngainstruksikeun mabok haram la yattakhidhu sabila tetep bae mabok zina haram la yattakhidhu sabila tetep bae zina korupsi haram la yattakhidhu sabila tetep bae korupsi baheula ieu mah baheula kos kitu baheula haju lamun kuari kos karari itu berarti tetesan baheula asli tetesan baheula
bejakeun ku ari Al-Qur'anul Karim teh ngalarang mabok wa yarusabilal rusdi lamun maranehanana ningali kana jalan-jalan pituduh ti Gusti Allah sampaikeun ku para kiai dina Al-Qur'an ge kos ieu kade mabok teh haram la yattakhidhu sabila teu kambah kana perjalanan pituduh mabok bae sampaikan ku kiai ku ari Al-Qur'anul Karim kade ulah zina wala taqrabuz zina innahu kana fahisha tetep bae la yattakhidhu sabila maka manehanana tetep bae henteu nyokot jalan pituduh zina bae hei maling teh korupsi teh ieu teh haram wajib jihad bejakeun ku para kiai tetep bae la yattakhidhu sabila tetep bae korupsi maling bae eta geus dibeja-beja kade ulah sok ngeridit haram sakedeung urang di alam dunia aju di akhirat ku gara-gara ngaridit urang kang jebur ka neraka jahanam geus dibejakeun ngajeger-jeger kana ceuli ya tun aya kiai nu ngamenangkeun ieu dihijikeun jeung kiai nu ngamenangkeun la yattakhidhu sabila geus ulah didengekeun ki uci ieu kos kitu mah geus sabar urang nya namanya anak ngaji mah ngaji bae tapi urang ulah pakeun kos kitu nama hese urang kan butuh galer butuh kitu teu neurit mah kumaha tuh urang hese capek kan geus lah ajeun lah ke di neraka ge meureun urang sapotong ieu atuh sia idek ka neraka sapotong emangna pugu cenang ge dijigir nyerina kabeh cenang dijinggir jerina kawak bisul dibujur jerina kabeh itu sia ka neraka ngan sacangkeng hayu sia emang dicangkeng ka luhur moal panas nah golak sia ka jadi muka wage tetep la yattakhidhu sabila teu daek nyokot jalan pituduh teu daekeun sama sakali kurang kumaha ku ari informasi tentang mabok makin menjadi berjamur ayeuna dispuguh mabok minuman mabok obat baheula mah aya larangan kuari mah lamun urang ningali ka toko-toko beuh minuman aman biasa sebab nyana ngomongna penyediaan orang non muslim yang itu domisili di negara kita supaya nyana betahun segay ai erek mah la yattakhidhu sabila geus kurang kumaha informasi Al-Qur'an disampaikan mung geus nyampikeun depag geus nyampikeun sepuguh para penceramah terus pengajian tapi tetep bae la yattakhidhu sabila teu daek ngambah melaksanakan jalan-jalan pituduh malah nyana baris nyana ngomong lagi kararieu urang ulah waka ngaji jang ora keneh ulah waka engke geus kolot kakara urang ngaji rieuh urang ngaji mah asana hararese bae ka dieu henteu meunang ka ditu teu meunang ka diharam teu iya tuh urang di mana senang mah ka diharam ka ditu haram duit urang dipake naon geus ulah waka ngaji ulah waka kukula di daerah dia ge aya jelebong nyokot duit bank puluhan juta diajakan ngaji ka aku babaturan urang ngaji ka Cilongok aing mah moal ngaji ka Cilongok sedung dong aing nyokot duit di bank ge geus teu nyokot duit di bank karak aing ngaji ka Cilongok ya kan ngaji na aing mah jeung biasa-biasa bae jeung anu teu ngaharamkeun duit di bank teh cenah kadang ge ku ceuli kula aing teh ya urang mah na belah kulon aya belah kulon di mana musuh aing nyaho rahasia aing emang nyana bebeja henteu emang saya nu bebeja nu bebeja dah sombong amat sekali-sekali aing sombong aja we aya jeung anu kos gitu sugih embungeun ka pangijeng kula lamun lain amprok bingung eta mah kitu teh kebeneran kiai biasa amprok masa salaman kan salaman ngan teluk bare duit ieu di gula ge moal narima nyana lamun mere duit ka aing moal trek ka handap duit tambah ka handap meletik aduh Gusti Allah tapi kula bendua tuh ngan karunya ya Allah wa rabbi harta geus ambalaya
kemudian geus rada kolot. Ya Allah ya Rabbi tetep bae jahat nurani namanya nage hayang salamet jaga di akhirat teh malang geus jadi haji tapi terus bae nyana neangan duit tina duit nu kos kararitu da usahana. Gusti mah maha kawasa Gusti pangbukakeun hatena kaya aya dinyana gagah aya dinyana hebat aya dinyana tapi di akhirat batur-batur sekelilingna ka sorga nyana ngagejebur ka neraka betapa meureunan sedihna. Bukakeun Gusti hidayah teu bendu we. Emang bener teu ji bendu salah urusan nyana teh dunia-dunianya usah-usah ngan karunya sebab urang mah yakin jasa ka Al-Qur'an. Al-Quran kos itu teh gejebur tuh gejebur. Gimana mau salaman jangan selamat datang gejebur. Ceknya naon dia gejebur. Itu rahasia. Orangnya geus jauh heula. Ieu tah wa iyarau sabila rusdi la yattakhidhuhu sabila. Terus dibejakeun pohara luar biasa tetap teu iman, teu percaya, teu bake. Dimimitian anak kumanehanana tembung maca Al-Quran kabeladiana daek nama maca teh kalantaran kabawa ku situasi model bulan Ramadan kabeladiana mah teu daekeun memahami kana maca Al-Quran ieu cerita Quran beladi tuna ieu Taurat Al-Quran sarua kapan urang maca Quran teh lamun urang tamat sampai sapeting apakah hebat henteu lamun teu berubah jelema bebeja alhamdulillah bulan Ramadan makula teh bisa genep 7 kali tamat bu masyaallah alhamdulillahirabbil alamin tapi manehanana akhlakna teu berubah teh hebat emang hebat henteu alhamdulillah cenah kiai bro tas tamateun Al-Qur'an geus 7 kali tamat gula sebulan puasa masyaallah. Si anu mah teu tamatan-tamatan acan tolol tah jelema eta teh dilarang bugu tas tamat Quran ngomongkeun batur. Eta teh karasa kan dunyana. Pangaruh. Mun cara obat jada mah geus kebal. Pangaruh sama sekali. Puyeng dibere bodrek, tambah puyeng dibere prokol, tambah puyeng dibere aspirin, tambah puyeng. Ieu budak kudu disuntik mati. Pangaruh. Al-Quran dibaca pangaruh kawak nanaonan tapi orang maca saayat doang haji berubah awak kurang hebatan saayat dibaca kurang ayat Quran ngan saayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah Al-Qari'atu ari kiamat naon eta kiamat Al-Qari'atu mal-Qari'ah naon ari Qari'ah kiamat mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah nyahotan teh anjeun kana kiamat yauma yakunun nasu kal farashil mabthus poe kiamat mah eta hiji poe anu aya kaayaan jelema teh percis okos hewan-hewan anu kalalabur yauma yakunun nas manusia kal farashil mabthus seperti bangbara anu halaliber seperti hewan nu laleutik halaliber seperti kupu-kupu seperti siraru kala luar teu puguh arah ka mana kos kitulah bayangan kiamat balik deui urang napak Al-Qari'atu mal-Qari'atu ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunu al-jibalu ka'aynil manfus gunung sakitu kokoh gagah tapi dina poe kiamat na alalajur jelema hilir mudik
berangkat kaler berangkat kidul tepugu arah ke kulon kawetan. Masya Allah kal farasil maksud di antara manusia teh perinpan aing di dinya teh. Ieu kiamat. Masya Allah balik deui. Al-qari'atu mal-qari'atu wa ma adraka mal-qari'ah yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthus wa takunu al-jibalu kal-'ihnil manfush. Paramat kiamat. Famma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aishatin radiyah. Menjelema ditimbang amalna berat ka katuhu atuh manehanana bakal aya dina karidhoan Allah surga. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu lamun berat ka kenca bakal asup ngejebur ka neraka hawiyah narun hamiyah. Oh aing bakal ka neraka ya. Masyaallah ditapakura mulai nyala wudu sieun ka Allah aing bisi ka neraka. Jam 11 kene geus ka masjid. Batur mah di mana kene jam 11 beurang deuk lohor geus ka masjid. Pas batur daratang nyana hees. Ku getol-getol. Tah eta rada tapakur. Balik deui nya maca Quran ge eta. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'atu wa ma adraka mal-qari'ah yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthus wa takunu al-jibalu kal-'ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Sedih ngalami sadaqallahul azim. Kadang teu nyampe dibaca negingan al-qari'atu mal-qari'ah doa tapi asup ka jero hati. Saminggu sabulan eta tapi berubah salat tampi nyana terus sedekahna pohara. Asa endek kiamat asa isuk jadi mimitian kiamat urang pae. Mantap Tuan Syekh Abdul Qadir ditanya ku salah sahiji muridna kiraha kiamat Tuan. Maksud murid mah nyaho tanda-tanda kiamat. Sakali tengah jawab Tuan Syekh hari kiamat kiraha sih tengah jawab. Katilu kali Tuan hari kiamat kiraha saberat tereh apa angel kan. Cek Tuan Syekh ulah nanya kiamat geus jelas bakal di Al-Quran menjelaskan sia-sia bakal manggihan kiamat moal kebal deui sebab kiamat kurang mah paeh sia kiamat karana tuh nanya deui nya nongol getar-getar kieu bae mangkani Tuan Sewa salus ngomong bae kan sakecap-cap sia moal kebal deui bakal ngarasaan kiamat jelema mah dimimitian teh paeh eta kiamat. Lumantak diceritakeun kiamat dahsyat teh jelema teh mumpae. Naler hidung ngetan ngulon eta teh kulantaran nyalametkeun diri mumpae. Pae mah teh kudu kiamat isuk page toge sia bakal pae eta kiamat. Wah bener. Atuh geus sia urang-urang menceritakeun kiamat teh itu teh jelas seperti yakin. Ngan waya dijelaskeun mah jelaskeun bae dina Al-Qur'an. Ngan ieu urang menghadapi pae eta geus mulai kiamat. Kiamat. Atuh nya kiamat mah lain ku pae bae. Urang nyandung aja caritakeun ku kolot ya teh kiamat subuh. Sarua teh kiamat. Kanu ngoran teh kanu kolot henteu. Padahal imahnyana nangga bangunnyana enggan kolot sieun. Tung-tung es di WC. Itu kiamat subuh karana. Kiamat. Masya Allah. Nah, bandingkan jeung maca Quran satamatan sapeuting. Bandingkan jeung maca Quran saminggu sakali tamat. Bandingkan jeung sabulan puasa 7-8 aya 10 kali tamat tapi teu berubah dirina jeung maca surat Al-Qari'ah tapi berubah. Ieu mah hebat. Nu maca Qur'anna ngan sasurat atawa saayat. Loba wali Allah maca Quran tilok dara rahmatnya nama saayat. Maca Quran anu nyentuh ka jero hati. Nyentuh asal dibaca surat eta masyaallah leuleuh
nu mantap surat sabihis dibacakeun kita dibaca dina poe Jumat malam Jumat lantaran didinya teh nilai-nilai neraka. Subhisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal ma'a faja'alahu ghusaa'an nahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa yassiruka lil yusra fadhakkir illa fa'ati dzikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladzi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu. Tah eta kapan lain lalaga masyaallah. Tsumma la yamutu wa la yahya sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa yassiruka lil yusra fadhakkir inna fa'ati dzikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladzi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha jelema bakal asup ka neraka teu paeh. Ya Allah, wa yatajannabuha al-ashqa jelema nu cilaka nu di duniana teu make aturan Al-Qur'anul Karim. Kumaha cak nyana bae, mabok terus, zina terus, maling terus, kumaha cak nyana bae, hak-hak batur teu dibikeun ka nu bogaana, kumaha cak nyana bae asqa. Wa yatajannabuhal asqa alladzi yasla an-narul kubra, bakal diasupkeun ka neraka nu pohara jasa. Hak batur dipaling ku nyana, hak batur cokot ku nyana, hak batur dikuasai ku manahanana. Teu kudu make aturan Al-Qur'anul Karim. Wa yatajannabuhal asqa alladzi yasla an-narul kubra, thumma la yamutu fiha wa la yahya. Di jero neraka disebut paeh henteu disebut hirup henteu. Ieu bakal tah balik deui nya macan masyaallah karim. Tapi haji berubah jana. Horenganan lain nu aing ieu motor teh nu batur bikeun lah ka nu bogana. Horenganan lain nu aing ieu sepeda teh horeng nu batur bikeun ka nu bogana. Jarempan aing ka di akhirat wa yatajannabu al-asqal ladzi yasla an-narul kubra tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka, tapi jelema anu bersih mah bahagia. Nikmat aing ge hayang ka nu nyebrang ka ayat mu eta tah. Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla bal tusiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, berubahnya nak aing daripada ka neraka. Minta hampura ka jelema nu pernah dizalim, minta hampura ka nu pernah dicatut ku manehanana. Moal kebal aing hirup di alam dunia. Maca surat Sabihis teh jadi berubah. Baca deui ku nyana, baca deui, makin berubah nyana maca surat Sabihis saayat atawa sasurat bandingkeun jeung nu talar Quran tapi teu make bandingan si eta. Quran katalar dibaca ku nyana tapi terus bae duit ku lain hakna dileglegan bahkan zalim ka batur ngomongkeun batur bandingkeun jeung nu teu talar boro-boro talar maca ge kudu make Al-Qur'an lalauna tapi berubah maning ieu timbul mereka sombongan bae mah justru talar turang kula geus dikunyem-kunyem bae talar tapi teu berubah si ieu mah ngarasa aing mah boro-boro talar tapi berubah tak lu mantap loba kiai baru bisa dalil tapi tidak berubah kesombonganna hei jelema bodoh ngaji ka dieu haji berubah maning ieu di lembur nus kaya raya teu daek mere ka masjid tapi barang nu bodoh mah nu bodoh ji horenganan bakal paeh itu mah pinter kaya dinyana tapi teu daek mere ka masjid ieu mah boga saaya-ayana lah aing mah boga duit 5 juta dibikeun bae ka masjid besi isuk paeh ajeng ke dahar mah kumaha Allah bae lah aja Allah ge ngurusan aing ja aing keur orok ge teu usah jadi bere dahar bae tah eta keyakinan luhur teh berarti ya luhur dah orok ge teu usaha sugan kacaritakeun orok boga pabrik cinggu henteu orok ge nya keseuh teh aya anu tani sugan tani hektaran jan henteu tapi ja dahar bae manehanna aing ge geus nyarupaan ka orok bae lah engke ge meureun aya geus dibikeun bae ka masjid keyakinanna luhur jasa eta mata parah teh hebat wa in zadala toro cak Kanjeng Nabi mun tambah keyakinan ibar jelema mah ji dibandingkeun jeung jelema boga puluhan juta heuy ka masjid tuh deuk ngecor kayak mah pandeuri kerami kayak mah pandeuri minta tuh hade kadinya tuh musyawarah tuh hade lah kudu musyawarah paling urusan donatur paling mah geus engke mah hasil lah bae aing informasikeun ku sia ka aing
aing mah lamun ka ditu pan mere salah teu mere salah aing mah geus paling mah geus ditu terus bae Gus ya tuh eta nu sarugi we eta naon eta maca Quran mah terus bae di imah bahkan satamatan tapi aya pembangunan masjid teu peduli eueuh nanaonan dibandingkeun jeung tah nu maca Quran wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kalu mawazanuhum yukhsirun haju langsung berubah dagangna manehna diperbaiki dan usahana diperbaiki lantaran rempan dibaca deui wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun terus dibaca berubah ngan eta bae nu dibaca tapi perubahan pohara bandingkeun jeung tamat di Al-Qur'an perubahan naon awewe maca Quran tamat di tapi teu nawaran nyandung naonan mani sayat aya jelema macangan sayat bang fankihu ma qabalakum min nisa'i masna wa thulatha wa ruba' tuh dibaca deui ku jana baca deui jana jeung ngadeukeutan salakina kak dengikeun ayat ieu ka ieu bisi kakak teh nyaho ieu fankihu ma qabalakum maka kudu narari ka maraneh kabeh maka wa qabalakum anu kakaresep masna dek siring 2 mangga wasulasa siring 3 mangga waruba dek siring 4 mangga jecek kula mah ieu kakak kunaon teu daek ngamalkeun ayat ieu kak atuh amalkeun aduh mah dakwah teh kudu jauh-jauh eta ngadawahan salaki geus kitu bege isuk-isuk geura dakwahan deui sore-sore dakwahan ka da kira ngamalkeun ayat eta kak asana kiamat ujianna keur panas ge galeda jinjel ger nah saayat tapi bermakna berfaedah tamat Quran tapi teu bermakna teu berfaedah eueuh nanaon dia maksud baca Quran teh di jero Al-Quran teh aya nyaritakeun sabar aya nyaritakeun zuhud aya nyaritakeun qanaah aya nyaritakeun tentang kitu bangkawarna kafir nyaritakeun munafik nyaritakeun jelema nu nuturkeun Al-Quran nyaritakeun jelema anu ridho jasa di pangeranan ku Allah nyaritakeun tentang sekitar kehidupan tauhid budaya sosial dan lain sebagainya eta lah Al-Quranul Karim haju nyana dibaca Quran tapi teu dilaksanakeun kus pamarentah urang dibaca Quran tapi teu pernah dilaksanakeun teu naonan saayat baca tapi ayat dampakna ieu nu mantep deres teh kieu cenah emang kula ge tilok tamat kula ge alhamdulillah sige tilok tamat sok ditapak Quran tilok deui teu siapa pamustungan tamat henteu tapakur henteu iyalah wa iya kullu ayatin la yu'minu biha ningali setiap ayat tetap iman wa iya sabila rusdi lamun manehna ningali kana jalan pituduh la yatakhiruhu sabila wa iya sabila wa yatakhiruhu sabila lamun manehna ningali kana jalan-jalan lacut jalan-jalan sasariat takhiruhu sabila malah nambah kana jalan ieu ketika ya jelema nyaritakeun tentang depositonya na kabita ketika manehanana nyaritakeun tentang kitu bang nyana kabita nyokotlah ketika nyaritakeun tentang korupsi berjamaahnya ngalaksanakeun ketika tentang aya awewe anu jualan anu nyewa-nyewakeun nyana coba-coba jadi jalan-jalan hoi mah ditempuh ku nyana wa iya sabila lagi yattakhidhuhu sabila baheula umat Kanjeng Nabi Musa ketika maca kitab Taurat tinggalin tiga can ketika nyaritakeun jalan kalurusan kebenaran pituduh tinggalin tiga can ketika nyaritakeun tentang jalan-jalan kejahatan yattakhidhuhu sabila nyana nyokot jalan ieu percis ayeuna percis jasa bejakeun Al-Qur'anul Karim tentang jelema nu bakal ancup ka neraka ketika nyaritakeun tentang kemewahan dunia gol zina mabok korupsi lah yattakhidhuhu sabila
jana nyokot jalan ieu kunaon ieu zalika bi'annahum kazzabu bi'ayatina wa kanu anha ghafilin ieu pengkol-pengkolan mengkol keunana Gusti Allah ka jelema-jelema nu teu make kana kitab Taurat bi annahum kazzabu bi ayatina memang jelema eta teh ngabohongkeun ka ayat-ayat kaulan lagu khusus kana kitab Taurat wa kanu anha ghafilin jeung aya eta jelema teh terhadap ayat-ayat Taurat seakan-akan jelema teh kos nu poho padahal mah nyana ngadenge padahal mah nyaho ngan teu make anggap jelema poho kos kitu teh sarua ka Al-Qur'an ngadenge nyana nyaho nyana tapi teu make anggap jelema poho gopin kumaha bakalna itu jelema nu ngabohongkeun kana kitab Taurat walladzina kazzabu bi ayatina wa liqa'il akhirah habatat a'maluhum hal tujzauna illa ma kanu ya'malun ari jelema nu ngabohongkeun kana ayat-ayat kaulana kitab Taurat ngabohongkeun kana kapanggina ayat disangka teh moal bakal diubangkeun bakal moal kapanggieun Gusti Allah eta teh jelema nu ngabohongkeun kana kitab Taurat ngabohongkeun kana kapanggieun jaga di akhirat habatat amalun sia-sia pagaweanana naon nu kunyana dipigawe waktu keur di dunia nyana pernah nyeun kahadean silaturahmi ka dulur-dulurna nyana pernah nyeun kahadean sedekah nyana nyeun kahadean hibah-hibah dan lain sebagainya babantu dan lain sebagainya urusan-urusan di dunia peduli terhadap kemanusiaan peduli terhadap kesosialan nyana iman habatat a'maluhum sia-sia pagawe sarua kuari hal yujzauna teu aya balasan jelema nu model kitu illa ma kanu ya'malun balasanana eueuh deui kecuali pagawean nu punyana dipigawe di dunia ngabohongkeun ka Taurat bakal disiksa jaga di dunia maksiat bakal disiksa pagawean-pagawean ngabohongkeun kana kitab Taurat pagawean-pagawean maksiat teu nurut kana aturan Taurat inilah nu bakal keuna balasan ka manehanana sarua kuari ge nu kuari teu daek nurut kana Al-Qur'anul Karim Allah deui balasan kecuali pagaweannya na waktu di dunia teu bake kana Al-Qur'an eta bakal dibales ku Gusti Allah nyana ngabalir tidak Al-Quranul Karim bakal dibalas ku Gusti Allah dengan tidak menerapkannya Al-Quranul Karim di urang atau urang teu make kana Al-Quran bakal dibalas ku Gusti Allah emang mau dibalas nyana kuari geus teu daekeun ngadenge lah cenah capek emang ngadengekeun segala judi haram segala haram lah geus jararah jasa teh mah kos kitu paja Allah mah Maha Ghafur Maha Rahim budak pohara nyedekeun ka Allah gopur aing ya tuh lain kamu dulu kos gitu ya aing nyin aturan-aturanana tak urang keluar tidak aturan cilaka nah lamun baheula model kos karari itu bakal disiksa ku Gusti Allah penurut kana kitu kitab Taurat mau dibawa ku Kangjeng Nabi Musa alaihi salam ti Gusti Allah sarua bae ayeuna ge kitab Al-Quran anu dikembangkeun didakwakeun ku Kangjeng Nabi urang kemudian urang teu make ieu ge sarua hal yujzauna illa ma kanu ya'malun eueuh deui balasan bagi jelema anu keur di duniana anti kana Al-Quran kecuali naon nu kunyana dipigawe karasa kuari mah lolos engke bakal karasa mentak salametkeun awak urang teu nu bisa jalametkeun ka awak urang kecuali urang mulai kuari urang teh rada lempeng-lempeng rada lempengkeun membantak kaya maulidan supaya nyaho ka Kangjeng membantak kaya haolan para aulia Allah supaya nyaho orang-orang brilian nunggu Allah jelema nu bisa komunikasi jeung Allah
jelema nu dibere impian-impian ku Gusti Allah nage impian anu mararodel mata kaya haul para ulama etalah negeran negara negeran umat saeutik urang supaya terbersih teh urang oh kiai oh haul wali oh haul kangjeng mulai hate urang teh kangjeng teh saha ulama teh saha wali teh saha geus ulah nalikeun bidah-bidahna nu penting manfaatna jeung urang mulai anggeus da ieu bidah itu bidah muludan bidah haulan bidah dan lain sebagainya giliran Agustus mah teu ngabidahkeun eta naon eta tahun baru mah nya teu ngabidahkeun malah nyana termasuk di jerona mun aya jelema ngabidah bidah haul wali aju nyana kamari milu tahun baruan petasan jeung bajong-bajongna mun nyana dijegur-jegurkeun geus bawakeun rantai jelema kos kitu rantai taekeun ke tanggal kalapa geus beres eta sia kitu cenah teu kuki uci aing baru katempuhan atuh ngabidah-bidahkeun geus urang mah terus bae kajen dibidahkeun ge malah mah urang ledek urang bae geus mana da muludan bidah nih pisang nih mantep nih pisang nih ya lu liatin dah lah udah soal ceramahnya mah kipudoling nggak usah diutarain yang penting pisangnya nih sanpres wow caknya nak lu bidah juga enak dimakannya kenyang gua nggak kasih lu masih ada berapa situ nanyain lu ya ledek urang mana lu ngabidahkeun ledek urang malah madahar di hari penjana nih ada semur nih semur bidah itu haram biarin pokoknya mah ini ada manfaatnya di sini ada sholawat kanjeng Nabi yang Nabi salam di sini nih iya ada yang Nabi salam alaika Rasul salam alaika kalau dimakan kenyang ini iya ada yang Nabi salamnya di sini nih oh ntar hati jadi terang ya bidah lu haram lu biarin bidah juga lu gua mau makan di depan lu ini gua jotos lagi lu yo tarangsanya saya perangsanya sebelum dah Malayu tolol la ilaha illa ma kanu ya'malun naon kurang dipigawe bakal kapanggih balesanana jaza biqadril amal balesan kumaha amalna amal bagus jaza bagus amal jore jaza jore bagus loba jaza loba jore deui urang gede jorena gede deui jazaana nu mantap mumpung kuari urang masih diberi umur ku Gusti Allah diberi sehat urang pake neangan 3 tahun beramal bagus engke masing-masing begitu urang di akhirat kapanggih ku urang Masya Allah ngintil-ngintil urang amal urang teh bisa pisah ti urang ngintil-ngintil nu jore ngintil-ngintil nu bagus ngintil-ngintil urang babarengan jeung tatangga urang sia eta amal sia jore amat nyaho ku aing titah edit ke teu daek edit cenah tuh nu aing mah deuleu kasep kan geus urang teh begitu endek ditimbang ge pede sebab dibarengan ku nu kasep atuh tenang Kanjeng Nabi ge geus nyahoeun dah timbang langsung geus kadeuleu kasep nah ieu nu bermasalah ieu hideung amat sih amal aduh ya bau ya amal ieu Masya Allah tah mangkaning mimilu kan jeung urang isin amat urang timiti hudang ti kubur amal eta makan milu bae asup ka jero kubur milu hudang ti kubur milu ya Allah ya Rabbi mun di dinya aya judian aya mabokan aya zina aya korupsian betapa isina urang ketika urang hudang ti kubur berangkat ka masar eta milu bae ulal elel bae ulal elel kikirannya ada di luhureun pundak urang hei sia ulah kikitu aja bae isinin neraka jahanam ulah gitu paling jadi haji jahanam sia risi dari risi biasa Masya Allah nantak wali tenang di akhiratna nyuhan saya kira terus jangan begitu istirahat sebab nan geus boga nu kasep tenang nyana mah geus indah jasa geus nu kasep aya ka santrina atawa anu deukeut ka kiai anu kasep kan kiai mah santrina mah anu deukeut jore ngadeketan meureun mental syafaat bareng gitu kan sana dulu lu bareng-bareng ngeriung sekarang enggak ada sono bau tuh amal kamu bau ih cenah teu kulo hayang kamu bisa untuk kulo moal ini aduh kiai ketempuhan tungtung bade deui nya nanya kelan kiai bae terus baikna
nyekelan gak di dia waktu ditimbang mah bisa tetep aing nyekelan bae ke surga aing milu bae emang lah terus naik angkot ya Allah ya Rabbi tapi gaya jeleman diperhitungkan gugus ya Allah anu boga amal-amal teu karasa modal sedekah teu karasa bantuan sabilillah teu karasa bantuan agama teu karasa salat major puasa major tapi nya pernah ngabantuan kiai anu lillahi taala aya nilai itu sendiri tapi nya pernah ngabantuan masjid sedekah nu nyaho eta cukup bae Gusti sadajana biletik tapi ya sedekah teh hayang dideulina ku Gusti bae abdi mah teu hayang ku jelema eta nu kos kitu anu bari ngaji Gusti abdi mah ngaji mah teh kaharti abdi mah neuk peureum bae ieu ge sarua ganjaran ku haraja sebab teu ngadengena naon